Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-17. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Upami teu lepat biiwang kaburnya para wargi aduh, ya biiwang kalakuan mangga urang teraskeun. Barang geus tepi ka jalan regeureun ngadon ngajajentul we sisi jalan megat kendaraan. Waktu biiwang keur ngajajanteng sisi jalan ti beulah wetan rentang-rentang aya delman. Samalah kareungeus sora kuda kokoloprakan. Atuh biiwang ngarasa bungah ceuk pikirna sugan we. Bisa milu tumpak delman. Kabeneran nu tumpak delman saurang awewe meuni geulis make jeung ngatiung bodas. Sanggeus delman ngaliwat atuh kahareupeun biiwang, malah geus aya kana 5 meterna eta awewe nu tumpak delman pokna. Mang liren heula sakedap itu aya istri ngajajentul. Nyalira bilih nuju megat kendaraan. Hawatos mangkaning nyalira mang cece ka dieu sakedap cece cek eta awewe nu tumpak delman. Selentang iwang nyampeurkeun bari ngajingjing koper. Sanggeus deukeut iwang ditanya, "Bade angkat ka mana cece?" "Bade ka kota, maksud teh neng nanging kita tadi megat kendaraan teh teu aya bae." Temal bi iwang bari ngajanteng gigireun delman. Bari kudana teu daek cicing sukuna teh. Nu hareup kokoer we kana jalan aspal di barung huluna ungut-ungutan. Sakapeung ngajerehem. Atuh awewe nu keur dina delman tukangeun kusir tepokna. Jalarana karorompok teh tos caket. Sawios subuh-subuh bade ka kota mah, ceuk eta awewe karunyaeun ka iwang. Da memang bener ka kota teh jauh keneh aya kana 3 kilo deui. Jaba geus eueuh kendaraan. "Kumaha atuh neng panginten cece ngarepotkeun?" cek bi iwang. Padahal hatena mah ngarasa bungah nu taya papadana. Aya nu ngaku dina kaayaan tengah peuting jemplang-jempling. Keur memejehna tiis. Atuh geus eueuh anu pating suliwerna kendaraan. Eta ge boa-boa we meureun kusir delman nu kapeutingan. Cek pikirna sugan we bisa terus milu nyiruruk da puguh init nati imah dununganna teh teu boga jugjugeun pisan. "Ngarepotkeun naon cece? Eta we abdi mah hawatos ka cece mangkaning nyalira. Sok enga naek cece?" cek eta awewe atuh kusir repokna mairan. "Sumuneng enggalan atuh ari bade ngiring mah. Jalan mang bade wangsul deui teh sareng tos wengi eta aduh. Tadi geda rencana mah bade trasya wangsul mang teh mung hawatos we ieu kan neng. Nyarter ieu kusi mohon nyarter delman," cek kusir. Geus kitu mah biiwang naik kalawan diuk pahareup-hareup jeung eta awewe. Kurutak delman maju deui sajeroninga dina delman teh. Eta awewe galecok ngobrol jeung iwang. Malah make nanyakeun boga kulawarga henteuna. Nya ku iwang dicaritakeun, teu boga kulawarga pisan, sajabati kitu iwang ngabohong. Majar teh diusir kudu jadi dunungan. Ari kusir sajeroning nyakal les teh gawena ungas ingus. Bari sakapeung ngareretan ka iwang, gerendeng kusir ngagerendeng jeroeun dadana. Nah, ambean wa aing we kitu bau menyan. Jeung bau minyak seungit deui. Tadi mah teu ngameu naon-naon. Tapi ayeuna sanggeus aya nu milu ka ameu bau menyan jeung minyak seungit. Aduh. Palang siang nu diajakan teh teh. Wah ieu teh juri gawa uling pocong boa. Duh aing aya we heueuh. Cek gerentas kusir delman nyangka juriga ka Nyi Iwang. Bari leungeun anu kenca nyabakan punuk taksiran muringkak bulu punuk. Sabaraha lila di jalana geus tepi kasarakan. Anu ngaku iwang jerut turun samalah makusir. Oge milu turun bari nyekelan eles. Sabab kuda teu daek cicing song eta awewe anu ngaku ka iwang teh mikeun duit ka kusir. "Mang, ieu nyangakeun artosna mang." Hatur nuhun neng."
cek kusir bari teu ditingali deui sabaraha-sabarahana sampai dipesakan kana pesak baju kampret. Cece mangga atuh cek eta awewe. Atuh Iwang teu hararese tuluy harita nuturkeun para wargi sadaya. Nuturkeun bari ngajingjing koper kulit. Ai kusir harita sanggeus eta awewe nu mawa au Iwang teh ngaleos gancang naik deui kana deleman. Les dikenyed para mitra sadaya. Kalayana bobokong kuda dicepret ku pecut atuh puguh we anak guru tak kuda lumpat meni abret-abretan sabab kusir boga timuru. Yen nu dibawa ku eta awewe teh tayalian Iwang disangka juri dumeh tadi kaameu bau menyan jeung bau minyak seungit meni meleber. Malikan ka Iwang jeung eta awewe nu geus arungah ka imah duduk jandela kalawan para mitra sadaya harita teh. Eta awewe anu nyamat Iwang pokna. Kieu geuning di abdi mah cece tempatna ge matak pika isineun jabira rupek maklum abdi mah jalmi kirang kagaduh cece. Cek eta awewe bari nutupkeun panto. Ah neng mah sok ngahinakeun anjeun. Kedah kumaha sakira raosna sareng meni asa halalegar. Komo cece mah teh gaduh saung-saung acan. Kemal Iwang bari imut kalawan pokna. Lupi neng teh sareng saha di dieu teh? Lupi neng teh sareng saha di dieu teh? Sareng pun biang mun kaleresan pun biang nuju aya ka peryogian heula. Kau ngacaroge? Iwang talete kalayan teu. Manawi tos lami lelengohan cece. Biasa we alawatan ku krisis rumah tangga, krisis moneter. Teu acan nepangkeun cece dupi cece teh saha jenengan? Ai wasta cece mah Tince neng. Kemal Iwang ngakukeun ngaran Tince. Kalawan Iwang malik nanya. Dupi neng, saha kakasih teh? Wasta abdi mah sarboah cece. Kemal eta awewe katelahna sarboah. Dupi kawit di mana neng? Iwang talete make nanyakeun lemah cai sarboah sagala. Di dieu we abdi mah cece pituin urang dieu. Kepunten cecenya dikandun heula sakedap. Temal sarboah tuluy asup ka kamar. Ari Iwang harita ngagerendeng jeroen dadana. Untung aing panggih jeung nu haat make daek ngaku ka aing. Lamun teu panggih ampun teuing heueuh. Lamun teu panggih meureun aing teh ngajejentul we begat kendaraan. Bari kaanginan jaba geus eueuh jalma saurang-urang acan. Lamun aing rek terus milu nyiruruk di dieu ditarima moal kitu ku manehna. Sabab aing teu boga jugjugeun pisan. Tapi hayang nyaho aing rek nyarita sugan manehna karunyaeun ka aing. Cenah kudu nyewa wae teu naon-naon nyewa ge sugan we teu berat teuing sewaanana. Ongkohan ku awak sakujur nyaan sal aya nu keur ngaringkuk we. Kitu dina gerentes Iwang teu lila sarboah kaluar ti kamar. Cece puntennya ku abdi dianggurkeun nu mawi kalaresan pun biang teh nuju teu aya cece. Atuh tadi teh abdi bade imimiosan teh teu kabujeng nyangu heula. Ari cai mah tiis-tiis ge aya cece. Cek sarboah sanduk-sanduk bari jek diu. Sawios neng jalanan tadi ge parantos da cece teh. Ku diangkeuna ge ku neng cece teh parantos ngaraos bingah kalayan ngahaturkeun nuhun. Upami tadi teu tepang sareng neng marupina cece teh tos ngajejentul keneh we di ditu megat kendaraan. Mangkaning parantos wengi sareng teu aya jalmi saurang-urang acan. Manawi ku abdi diajakan ge hawatos ka cece sareng hariwang we bilih aya jalmi jahat. Mangga tuh cece bilih bade leleson mah di kamar nu ieu. Sawios ngobrol mah enjing deui ongkohan abdi teh rada jangar ieu teh cece. Oh, mangga tuh neng. Aduh, kulemkeun we neng jangar mah. Cek Iwang bari panon manehna ge katingali geus rada cieut. Abus sarboah ka kamar kalawan panto harita ditutupkeun. Teu lila Iwang asup ka kamar hiji deui katingali ku Iwang di kamar meni asara rapi. Atuh kasur make spray warna hejo. Cag koper kulit anu dieusi ku pakean dituna. Dina luhur meja leutik goloyoh Iwang ngedeng. Disusul ku huai meni merelek. Nu teu kungsi 3 menit harita para mitra reup we sare bari ngeukepan guguling.
sanajan aya simut ge dina tunyangeun teu disimut duka teu wani make duka teu kuat kutunu. Harita para wargi sadaya biiwang saharita sarena ujug-ujug ngagebrawe siga aya nu nyirep. Atuh para wargi sadaya di luar meni sepi jempling lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas di sarada. Atuh puguh we pipireun imah bulk di sada jatuh matak pikakeung. Harita para mitra heuleut satengah jam cungungung anjing babaung. Sorana meni melewung mepeuskeun para mitra jempling na peuting. Purengonang pikakeung barengan jeung datangna sora anjing babaung berai pantok kamar nu dieusi ku Iwang muka. Jelegedeg dina lawang aya makhluk matak pikasieun. Panon gular giler jaringas buuk ngariring kiwik semu gimbal. Sirihil seri bari mancrong kanu keur sare ngagebra. Cungungung anjing terus-terusan babaung. Sanggeus eta makhluk cicirihilan reta kanu tasa kana tasa dina luhur meja tuluy dipencrong. Kalayang tas nu dicu di eusi ku pakean teh ngalayang kaluar ti kamar. Sakiceuk geus eueuh teu puguh-puguh kitu deui eta makhluk ngagiler. Ngiles eueuh urut-urutna acan. Teu lila datang sora awewe ngagegero. Cek, gugah ye parantos siang. Bili bade ka jaman. Cece, parantos siang cece. Pokna bari eueuh jirimna. Kulisik Iwang lilir sabab ngadenge anu ngagegero ni tahudang. Tura nyebutkeun geus beurang nya atuh Iwang beunta. Orejat Iwang orejat siga anu reuwas kalayan pokna. Allah, geuning di astana ieu teh. Ih, aing dipindahkeun kitu. Kuneng sarboah ka astana. Nya we, ieu mah astana loba kuburan. Aduh, aya wae. Ceuk Iwang reuwas jeung sieun si horeng manehna teh. Aya nu mawa ku saurang awewe ka telasar boah teh. Lain manusia biasa tapi jirignya nyeliwuri setan minda rupa. Hari nu jadi jurig lain ngaran sarboah tapi rohaeti. Urut dununganana popotongan japar. Nya atuh ai cirihil teh tukangeunana aya nu seuri cicirihilan. Gilek Iwang malik ana breh teh jurig pocong. Puguh we kasieunnya beuki kaget. Tina bakating ku sieun-sieunna ku jurig pocong nu keur cicirihilan hareupeunana. Harita ge Iwang kuatkah ngompolan maneh para mitra rokna ribeg. Kalawan pokna bari angsrod-angsrodan katuka. Aduh, alah yang, aduh ampun yang, aduh ampun, ampun, ulangan aya kuring, ampun, uig, ampun, uig, aduh, ampun, deing ampun, uig, ampun, ambil mah ampun, gara-gara balik kali itu ke tempat anjeun, uig. Jurig pocong tuluy-tuluyan cicirihilan bari aclog-aclogan ngadeuketan Iwang. Geduk tonggong Iwang ngageduk kana tutunggul. Atuh Iwang beuki reuwas disangkana mah tukangeun aya deui jurig pocong. Barang direret horeng tutunggul. Les jurig pocong ngiles teu kanyahoana ka mana korolosna. Kasieun jeung kareuwas tadi can leungit. Geus kasambung deui ku ngadenge sora nu kakeresekan gigireunana. Barang direret lenyap hate Iwang ngalenyap. Reuwas jeung sieun batanying hareupan jurig pocong. Sabab gigireun nyampak orai sinuk. Huluna bodas keur celenge siga anu rek macok. Awak bi Iwang harita ngedeg-deg. Siga nu kabulusan. Siga nu dikeueum para mitra. Dina cai walungan dina kayan subuh-subuh. Siga budak anu norok-tok rek disunatan dina zaman baheula. Kulantaran samemeh disunatan teh sinabaa dikeueum heula dina cai tiis. Atuh harita bi Iwang cacalawakan. Rek ngajerit teu bisa pok. Si horeng ratu siluman oraya sinuk teh nu katelah tunjung sari. Cirihil datang deui. Atuh para mitra sora nu cicirihilan kalawanan nyarita semu atranaker. Iwang, satadina mah maneh dibawa ku kami teh dina ieu peuting maneh rek diberesan nyawa maneh.
ngana moal waka diberesan engke di mana maneh geus wareg ngalampahkeun serong. Naon pangna maneh rek diberesan nyawana teh? Rek dijieun anak buah kami samodel ngaran si Rohaeti. Kahiji baheula maneh geus nganyeri ka salaki anu nyaeta nu mungaran nepi ka maneh cul anak nu katelah Dewi Mulyani. Kadua salaki Dewi Mulyani katelah Japar kasebut minantu maneh digoda. Katilu waktu Dewi Mulyani rek nepungan salakina ngadon pada nyiksa. Samalah maneh make milu nyiksa nu matak wayahna. Isuk jaganing geto anjeun baris dibawa ku kami. Seolah-olah nebus dosa anjeun. Kitu sora caritaan Ratu Siluman Orai Sinduk. Ditungtungan seri bangun anu ngeunah ciciri hilan bari teu katingali jirimna. Anu aya Iwati Orai Sinduk masih keneh moconghok hareupeun Iwang. Harita para mitra bi Iwang nyarita bari ngadeg-deg barawargi sadaya. Kawas nu keur muriang panas tiris. Ngadeg-deg siga budak kabulusan sabada dikeum ku cai tiis. Atuh di sisi walungan di mana budak rek disunatan teh. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Iwang nyarita bari ngadeg-deg kawas nu muria. Aduh, ampun. Kuring mah masih keneh betah hirup, ampun. Kuring janji moal sakali-kali deui boga lampah goreng. Kuring marek insap, rek insap, ampun, kuring hampura. Moal sakali-kali deui nyaan, meni wani sumpah kuring teh. Cek Iwang janji moal rek milampah deui. Kalakuan goreng sedeng Ratu Siluman Orai Sinduk malah seserian, tapi sorana beuki lila les-lesan siga nu ngajauhan. Beuki lila les geus kitu mah Siluman Orai Sinduk teh nu aya di hareupeun Iwang sakicep ngiles eueuh urut-urutna acan. Korejat harita Iwang para mitra sadaya atuh nangtung beretak harita ge lumpat para wargi lumpat sakalumpat lampet. Lain bobohongan kulantaran manehanana ngarasa sewak. Karena umur-umuran make jengah manggih kejadian model kitu para wargi sadaya. Atuh memang harita ge kedabut labuh para wargi. Manehna teh ngageblug labuh bari ngarumpak tutunggul. Si horeng atuh harita para wargi. Geus kitu korejat pelenyang deui lumpat meniti pabaranting ceuk paribasana tunggu dirarun catang dirumpak teh lain bobodoan. Akhirna Iwang nepi ka sisi jalana gedebut rubuh taksiran leueur. Ambekan ngahega kesang oprot kaluar tina sakujur awak. Harita para mitra Iwang nepi ka jalan teh kira-kira meureun jam 3. Sanajan masih keneh dirobeda ku kasieun oge, rek ini teh can kaduga ku leuleus teh. Leuleus lungse taya tangan pangawasa kawantu lulumpatan sakitu jauhna. Eta we tempat nu tujuanana. Rek balik deui ka imah dununganana nyaeta ka ibu Mauna. Teu karasa waktu nyerelek geus kareungeun nu azan subuh hawar-hawar ti jauhna. Atuh plong geus kitu mah hate Iwang ngarasa ngemplong. Ari katamah-tamah geus aya delman di eusi ku saurang atuh nu rek ka pasar. Aya ge delman atuh kosong. Teu wani tumpak delman kosong mah sabab teu nyekel duit saperak-perak acan. Aya ge duit dina koper bari koperna ge teuing teu ka mana da teu kabawa ku manehna. Kusangkaan Iwang mah koperna teh aya nu maling. Padahal dibawa ku siluman ka imahna Mauna. Sajeroning keur leumpang teh Iwang ngagereneng. Heueuh ari panyana aing awewe nu ngajak kana ka imah teh. Manusia biasa da eta meuni sopan jeung imahna ge duduk janela. Tur meuni raresi. Kasur diseprean ku spray warna hejo bari aing hees ngeukepan guguling si horeng teh during pocong si kasebalaan teh aing lilir sote dumeh aya nu ngagegero nyebutkeun geus beurang ari hudang ngadon ngeukepan kuburan bari peuting keneh sajabati kitu teh ae nu dipikasieun ku aing teh aya orai eta orai senok gigireun aduh puguh we hate aing ngalenyap
lain bobohongan sama lagi asa sakecok-kecokeun we macok aing nyaan sial aing ini tante boros tadi nama rek cicing di kota ari heug teh kieu jadina awak ripu pakaian eueuh aya nu maling jeung koper-koperna ayeuna mah kapaksa aing balik deui we kanu jadi dunungan lah cenah eta nu jadi dunungan cerewet tur sok aya usilan paduli teuing dinaha daek dengeh teu entong samala aya alusna aing balik deui kanu jadi dunungan sakalian aing rek dinang saraya nyaeta perjagaan diri kadukun sebab tadi aya ancaman ti siluman katelah Pinjung Sari piraku atuh kasebut manusia rek eleh onaman mah ku bangsa juri jeung siluman kapan cek tadi ge manusia mah kasebut na makhluk nupang punyul-punyulna makhluk anu mulia kitu gerentes Iwang ongkohan manehna bisa nyebutkeun manusia nu leuwih punyul batan makhluk nu sejen tapi aduh hareupan jeung jurig pocong kalahkah para mitra sadaya ngagoak manehna teh ngayak-yak malah kuat ka ngompolan maneh eukeur mah eukeur atuh para mitra ribeg ku ompol Nabi Iwang bau barak-bak teh lain bobodohan para wargi dina bakatingna ku ngeuneureuyeuh ngikeuh akhirna teu burung anyog ka imah tura masih rada sore ke poe kene kalacat ungah kabeneran panto hareup babari muka sabab waktu Iwang kaluar teh henteu dikunci deui bus Iwang ka jero bari nutupkeun deui panto hareup rai mukakeun panto kamar maunah dununganana tuluy ngol-ngolol kabeneran maunah masih keneh ngarengkol ku dasar kitu Iwang ngarasa bungah ceuk pikirna nu jadi dunungan moal nyahoeun kaluar Ojengka ngalengkah menika keteyepan barang asup ka kamarna Iwang ngahuleng kalawan mencerong kana koper kulit nu dieusi ku pakaian geus nyampak aya di kamarna dina luhur meja tugu we Iwang ngarasa kaget liwat saking ningali kajadian model kitu harita teh kalawan ngagerendeng ae geuning ieu koper nyampak aya di dieu saha nu mawa koper aing cenah disangka ku aing mah aya nu maling waktu aing hees di astana tapi ieu koper nyampak aya di dieu cing pakaianana aya keneh eueuh kitu ceuk gerentes hate Iwang tuluy muka koper ana breh pakaian aya kabeh iwati samping jeung perhiasan mauna nu eueuh teh ku dasar kitu Iwang ngarasa kaget naha ari pakaian manehna weuteuh ari samping jeung perhiasan mauna eueuh disebutkeun aya nu maling piraku henteu kabeh jeung pakaian anu manehanana geus kitu mah gancang pakaian dientepkeun deui kana kaca lomari hapunten kana lomari samalah mah saasal tadi atuh koper dituna di luhur lomari gancang keluar ti kamar kebat kacai mandi ongkohan di luar geus caang samalah geus loba anu lalar liwat ari katamah-tamah maunah geus nyaring para wargi sadaya bareng pisan jeung norojo na maunah katukang rek kacai Iwang kaluar ti kamar mandi pok maunah nyarita bari neuteu Sinarieun isu keneh maneh geus kacai Iwang nareka mana ari maneh moal ka mana-mana ibu dupi kitu temal Iwang males neuteu eta we ku sinarieun tanginas isu keneh geus kacai pan sasarina mah lamun hudang teh geus beurang lain nya ka jaman enjing keneh we wireh ieu awak meni asa nyereri ibu meni asa raringset nu mawi diibakan supados ulah nyereri teuing mohon supados rada seger we maksad teh kitu ceka bi Iwang para mitra nyatang tu we teu rek nyereri awak kumaha da maneh mah kahiji kurang hees kaduana minak init-initan bari sok meakeun poe tampolana balik peuting kadang-kadang balik subuh cek maunah atuh Iwang ngakepeg ku ayana maunah nyebutkeun balik subuh ceuk pikirna palang siang waktu manehna rek kabur teh dununganana nyahoeun nya lamun kitu teh mah Iwang asa kasiniran tapi Iwang teu wani nemal gancang we ka kamar tuluy nyisiran atuh maunah kacai bebersih dina sajero 3 poe mah Iwang katingalina bageur taradaek init-initan estu ngotok ngowo di imah samalah hudang oge gorejag tur gancang naheur cai luka geus babalik pikir luka inget kana caritaan ti hiji makhluk
Ratu siluman orai sinuk nuka telah tunjung sari. Duka lamun saukur ngabengetan wungkul kanu jadi dunungan. Tapi danya kitu cek tadi ge abong aya paribasa adat kakurungku iga. Nu kasebut kuat adat Batanwara. Tadi geus kitu teh kitu we hese dilalempengna deui. Hese dibawa benerna. Tapi teu kitu kabeh kasebut para mitra sadaya kuat adat Batanwara teh. Ngan ieu mah diantarana sok aya nu kitu. Da teu kurang jalma nu tadina teu bener jadi bener. Tina goreng jadi alus anu kasebat husnul khotimah. Cek dina bag-bagan agama nage cenah kitu kasebut nage. Atuh para mitra, jadi anu kumaha heula jalmana boh lalaki boh awewe. Samalah sok aya nu tadina bener bageur jadi teu bener akhlak kalakuanana. Sawangsulna tinu tadi. Contoh nu disebat jalma kuat adat Batanwara teh samodel ngaran Iwang dina ieu carita. Katingali bageurna teh ukur 3 poe we, isuk namanya kitu deui we, geus toloh heor deui. Sok init-initan. Ngan ayeuna mah tara nepi ka balik peuting jeung dadakuna ka ibu Unah teh digawe di pabrik tinun. Atuh mah Unah percaya we kana omongan Iwang tur tara dicarek sabab mah Unah geus teu bisa mayar nu jadi lanjang sabalikna ku aya nama Unah malika nurut ka Iwang. Dumeh Iwang sok menang rejeki bae. Tapi menang rejeki ge lain menang digawe di pabrik tinun. Menang rejeki teh ladang maksiat nyaeta ngabangor. Mun ceuk basa ayeuna mah cenah jadi bonon para mitra. Saja batik kitu atuh geus kagoda deui we. Geus ngagoda deui we ka hiji lalaki nu boga pamajikan. Nyaeta kangaranan Salamet anu ti heula kungsi dibawa ku Salamet kalawan kapanggih ku dahuanana Salamet. Sakitu ti heula geus dicaritaan ge kumaha Unah kalawan dibejakeun yen dahuan Salamet anu katelaha Imas kungsi ngadatangan tur Imas mere ultimatum. Batan kapok mah para mitra atawa sieun malah si ganu ngahajakeun. Batan kapok kalah gawok da ceuk manehna ge. Kagok borontok kapalang caramang. Kagok disangka teu bener rek tuluy we ngagoda Salamet. Kabuktian ayeuna kitu ngongkohan saruana deui jeung lalakina pada rarenyul. Ceuk istilah baheula mah cenah para mitra setalen tilu baru. Ibarat muning rarakitan kuda papasangan. Ku bisa-bisana Iwang ngarayu nepi ka akhirna Salamet janji. Rek terus ngawin samalah nyaritana ka Iwang masukaeun. Inung budak dicanung syukur kalawan manjang laki rabi. Teu sukaeun we dicanung. Kajeun reka diaut alias diserahkeun. Da eta Salamet geus katarik ati ka bandang asmara ku Iwang. Padahal mah para mitra Iwang teh geus kolot, nganya kitu we. Dasar pinter ngome awak meureun para wargi. Kitu kaayaanana. Salamet teh bodoh bodoh katotoloyo. Tai ka hulu-hulu teh lain bobodohan. Asa kurang kumaha tegep atuh pamajikanana pakulitan hideung santen. Katingali manis tura dina ngabulaan kanu jadi salaki saregep. Sarta diwuwus sopan basa-basana adab. Umurna kasebut ngora keneh meureun pi umureunana kakara meureun 30 tahun. Sedang Iwang umurna geus nincak umur kana 45 tahun. Jaba kulit geus peot jaramieun. Atuh buuk geus paselang jeung kembang kopo alias huis. Ngan hideung sotena dumeh disemir we bari teu telat. Sore isuk make para mitra kosmetik. Tapi danya kitu kasebut manusia nu ngagugu kana hawa nafsu dibarengan ku pangaruhna setan sanajan geus kaasup inin-inin oge atawa aki-aki katingalina mah ngora keneh we para mitra. Iwang teh lamun di awewe mah genit keneh da eta dimake pakaian ge tara eleh ku budak ngora malah kalan-kalan make rok mini puguh we para mitra sadaya. Pakaian sarket awak li ibarat leupet we. Leupet ge para mitra ieu mah asupna kana pupuntir. Aduh, nyaan para mitra leupet anu badag teh gitu.
sanes lontong mah pantes jangkung para mitra. Ai lepet nu badag teh para mitra. Aduh ampun teuing. Itu mah ampun. Model iwang ye jiga nawe kasup kana lepet ieu mah. Antara ai lontong mah pantes ya panjang jangkung para wargi. Pantes sakitu ai lepet nya ponok nya badag. Kumaha we ka aya anak kitu. Dalam digorolongkeun mah sarua we jeung bal bliter cenah kitu. Aduh nyaan para wargi. Nya kitu kasebut manusia asa anu ngagugu kana hawa nafsu dibarengan ku pangaruh setan sanajan geus nini-nini aki-aki ge katingalina ngora bae. Lamun di awewe para mitra siga geulis kene, lamun di lalaki siga ganteng kene. Ceuk dina basa Indonesia tamah tidak ada lagi idaman hatiku, hanya dikau atau ceuk basa legegna teh mah cenah I love you darling cenah kitu. Aduh, ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, bekilila para wargi hubungan salamet jeung iwang harita teh atuh beuki raket. Mineng dibawa keluar kota samalah iwang kungsi dibawa ku salamet cenah ka Kedawung. Kurang leuwih geus 3 bulan hubungan iwang jeung salamet. Tur mineng guyer di hiji tempat lila-lila mah kalakuan maranehna ka emper-emper ku kulawarga pamajikan salamet. Da ceuk tadi ge aya paribasa sabuni-bunina nu meuleum astarasi atawa anuna asin tangtu kabau atuh kaambeu. Sakali 2 kali masanajan pamajikanana salamet nu katelah neni meunang beja ti dulurna ge sumawona ti deungeun-deungeun. Yen salakina mineng nyaeta kapangi init-initan harita teh para mitra sadaya. Harita teh teu gampang gugon bisi jijieunan komo datangna beja ti deungeun-deungeun mah sieun rek ngabaruntakeun rumah tangga. Tapi sanggeus katingali ku panon sorangan yen salakina kapangi babarengan jeung iwang kakaraneni percaya kana beja ti kulawargana jeung ti tatanggana. Atuh sorena neni ngabudian kanu jadi salaki. Samalah teu daek mairana cai-cai acan. Sasarima di mana salaki balik digawe geus senanggalang cai dina meja. Kitu deui sangu jeung deungeunna geus disadiakeun. Tapi poe harita mah boro-boro geus nyadiakeun dahareun cai ge eueuh. Nya para mitra sadaya ku dasar kitu salamet anu jadi salakina neni sanggeus cucul-cucul pakaian teh nanya kanu jadi pamajikan anu keur diuk di tengah imah bari teu mere budi. Geus naeur cai acan ceuk salamet bari neuteu. Naeur cai mah tita tadi ge geus naeuh tah tos naeur. Kangen naon make naroskeun cai sagala? Hor itu. Kalau nanyakeun keur naon sagala? Nyeker inuman atuh pan biasana oge di mana akang balik di pagawean. Geus nanggalang dina meja cai. Ayeuna mah eueuh gelas-gelas acan, poho kitu teu nyadiakeun cai. Ceuk salamet. Bari teu leupas dina paneuteupna para wargi. Nya, da abdi teh geus pikun nya, make jeung poho sagala. Tema neni tetep teu mere budi. Lamun can pikun kunaon atuh teu nyadiakeun cai? Nah, akang teh butuh keneh kitu. Di kaulaan ku abdi? Inya komo we butuh kene di kaulaan mah. Sabab euis teh pamajikan akang. Ke heula perkais maeran cai magampil, moal kantos 2 menit. Ayeuna abdi bade tumaros ka akang. Nanyakeun urusan naon kitu? Lupi akang rumaos. Tos janji ka abdi? Janji. Geus janji naon akang ka euis teh? Cing emut-emut piraku hilap deui. Atanapi teu emut onaman mah jalaran akang teh anom keneh dacan pikun. Ai perkara poho mah teu kahalangan ku ngora keneh. Teu kahalangan ku geus pikun atuh. Ari poho mah poho atuh is. Temal slamet. Hayang nginum ge para mitra jadi kabengbat ku pertanyaan tinu jadi pamajikan. Ieu Kang Slamet, kapungkur mungaran akang tepung jodoh sareng abdi.
Akang katos janji ka abdi, saur akang teh kieu geuning. Akang hayang hirup sauyunan sapapanjangna. Hayang silih simbeuh ku kadeudeung silih siram ku kanyaah sapapanjangna. Rek paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Moal pahilir-hilir nyamani, moal pagirang-girangnya tampian. Akang moal rek nganyerikeun ka diri abdi, boh nganyerikeun lahir batin, nganyerikeun segala rupana. Moal rek ngabagi kanyaah iwa ti ka eulis. Sorangan, akang moal megatkeun duriat. Kajaba akang dikersakeun leuwih ti heula, ponok umur. Tah kitu janji akang kapungur teh pan. Cing emut atuh. Cing kadinya emut henteu kana janji nu disebatkeun ku abdi neme. Ceuk ka Neni bari neuteup seukeut. Oh nya inget ayeuna mah panyeuna akang teh janji rek mang meulikeun pakean. Ari kitu kumaha? Salamet ka karangartieun turat rumasa geus kedal janji. Gerdalisan janji kanu jadi pamajikan baheula. Rumaosnya akang janji kitu ka abdi. Rumasa akang janji ari kitu. Ieu Kang upami jalmi teu kedalisan, tos kedalisan janji. Kanu sanes heug jalir atanapi janji eta dirempak. Tos moal boa deui kana pasti bakal janten dosa. Komo bari disarengan ku sumpah mah abot dosana. Aina janji akang anu sakitu merulna. Gugur Kang. Gugur kumaha ari eulis? Salamet rada kerung si janu teu ngarti. Sumuhun janji akang teh gugur. Sangebasa sadi dinten teh mah jalir tina janji. Sulaya udar tina tali gadang lancalinci luncat mulang. Kapungkur nyaurkeun moal ngabagi kanyaah. Moal pahilir-hilirnya mandi pagirang-girangnya tampian. Rek paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Moal bade nganyeri kana batin abdi, nanging buktosna ayeuna akang nganyeri ngaraheutan batin abdi. Nyeri batin abdi teh meni asa digerihan ku hinis Kang. Ceuk Neni para mitra bari jeung rada manehna sisimekeun ceuri. Heula ieu asa poekeun keur akang mah. Euis make nyebutkeun akang nganyeri atawa ngaraheutan batin euis. Na ngaraheutan batin euis teh tina perkara naon cing? Soal ngaraheutan teh cing sok atuh caritakeun sing jelas. Sateung ngaharti ka akangna soal ieu jojol kitu we eulis nyaritakeun. Majarkeun ngaraheutan batin. Palebah manana akang ngaraheutan batin euis teh? Sok atuh geura caritakeun ka akang ameh jelas. Ameh kaharti ku akang ulah ieu mah akang poekeun ngahareupan caritaan euis model kitu. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra anu mulia, harita salamet ulumaku siga nu teu boga kasalahan atuh para wargi sadaya. Geus kitu Neni tuluy harita teh nyarita deui. Ieu Kang, kieu ari kedah-kedah teuing disangemkeun mah ku abdi. Abdi teh nya nampi wartos ti opat urang istri malih pameget ke aya nu wartos ka abdi. Soal naon kitu? Muhun ieu ke heula Kang nanging ka abdi teh teu ku abdi teu cari percanten. Tong bujeng wartos ti piluaran sanaos ti wargi abdi oge. Ku abdi teh moal dipercanten. Tong hartos nama nyaeta sok inggis nu bade ngabaruntakeun rumah tangga atanapi nu bade mecahkeun laki rabi abdi sareng akang. Dan kasebat jalmi mah boh ti pihak istri, boh ti pihak pameget. Nu sae ka abdi teu sadayana sae, kitu deui nu awon teu sadayana awon. Atuh kasalira akang nyatu keneh nu sae ka akang teu sadayana sae, nu awon ka akang teu sadayana awon. Tong bujeng ka kasabat deungeun-deungeun sanaos wargi oge henteu sami Kang. Sami sote wargi na ari ahlak kalakuan sareng tujuanna mah sok aya bentenna. Ayeuna abdi bade naros sakali deui ka akang kalawan nyuhunkeun waleran sajujur-jujurna. Dupi dinten salasa mangkukna kinten tabuh 2:30 bade angkat ka mana? Ceuk Neni rada panjang lebar kalawan tumanya bari terus neuteup seukeut. Poe salasa mangkukna. Kapan akang geus nyarita ka euis?
rek ngalongok babaturan di opname. Sareng saha angkatna? Neni terusnya sedek nanya. Nah, Kang sorangan teu jeung sasaha. Tong nyebut jeung saha. Teu jeung sasaha abdi moal wani nanyakeun lamun saukur beja ti batur. Tapi ieu mah teu nginjem ceuli, teu minjem mata. Ceuk paribasana katingali ku abdi, kadangu pisana gerungna ku abdi. Akang ngaboncengkeun saurang awewe make rok mini warna abu-abu ngora kalawan eta awewe nu dibobonceng ku akang make kacamata hideung. Lamun perlu dijonghokeun jelemana ku abdi rek digusur ka dieu jelemana. Dikira abdi teu nyaho padumukan eta awewe. Nyaho Kang nyaho manehna teh cicingna ge di Ibu Una. Samala kasebut lanjangna Ibu Una. Sok aku rumasan teu akang ngaboncengkeun eta awewe lanjangna Ibu Una nu ngaran si Iwang. Lamun akang teu ngaku ayeuna kerek digusur manusana. Perlu diganyang ku abdi mah samalasina diulah-ulusir ku tatanggana. Sabab tatanggana ge loba anu ngarewaeun. Kang ngaran si Iwang teh randa butut, si tukang lewetak ka kuah beukah. Cek noni para mitra jadi emosi. Ya tirek emosi kumaha sabab katingali pisan kumanehna yen salakina ngabobonceng Iwang kalawan pokna. Iheula ku Ceu Imas kungsi didatangan ibunahna. Hanya ka sirana bututna teh keur eueuh. Nya ku Ceu Imas dicaritakeun ka Ibu Una yen manehna kapanggih keur bau dibobonceng ku akang waktu Ceu Imas balik ti pasar. Samala ku Ceu Imas setengah diancam lamun katingali deui si Iwang kapanggih reurejeungan jeung akang rek diusir ti dinya. Ayeuna kapanggih pisan ku abdi akang ngabobonceng sirana butut. Pok jawab rumasan teu ngabobonceng si Iwang basa poe Salasa mangkukna. Teu rumasa ngabobonceng ngaran Iwang akang mah. Salamet mungkir tapi beungeut mah rada bareureum. Bener teu rumasa ngabobonceng sirana butut. Teu rumasa sing sumpah sing demi akang mah. Tong make rek sumpah sagala Kang da abdi mah teu butuh ku sumpah. Tapi butuh ku pangakuan akang sajujur-jujurna. Minangka akang salaki teh salindungeun abdi. Rek saha ka saha abdi nyalindung iwati ka akang. Ari akang ayeuna geus teu jujur ka diri abdi bade kumaha abdi Kang? Cek Neni bari ngarawelan gunting tina luhur mesin jahit kalawan ngageroan adina dititah nuturkeun. Jerut Nenih turun setengah lulumpatan dituturkeun ku adina duaan. Atuh Salamet ngagegero bari ngirilik keluar sabab reuwas. Ningali nu jadi pamajikan mamawa gunting. Is. Pokna tapi teu kaudag paramita teu daek ngudag. Teu kungsi atuh 10 menit Nenih jeung adina geus tepi ka imah Ibu Una. Di luar keneh Noni ngagegero Iwang setengah gogorowokan. Atuh tatangga Ibu Una awewe lalaki pada maruru kitu deui mak Una kaluar ti imah kalawananya. Geuning euis aya naon ucu? Ceuk mak Una bari reuwas. Ari si Iwang aya Bi Una? Aya nuju di jaman dupi kitu aya peryogi naon bageur. Cing sina kaluar Bi. Kuring aya perlu ka si Iwang. Ceuk Noni di barung ku ambekan ngahegak. Kodomang atuh kadorong ku nafsu para mitra. Ongkohan ini ti imah setengah lulumpatan. Ke antos sakedap manawi atos di jamana eulis. Ceuk Bi Una barang malik torojol Iwang keluar ti imah. Ieu nu ngaran Iwang sirana butut. Paingan bebeungetan teu beda ti monyet Lampung teh. Ari bonon mah. Turun sia Iwang. Lamun maneh aya kawani tur butuh ku salaki kami, sok geura turun sia. Ih. Menisangeunah nah ngomong teh janji pelendung. Naon maksud anjeun teh make nitah turun sagala jeung make nyebutkeun ngarebut salaki anjeun. Saha nu ngarebut salaki anjeun teh saha? Ceuk Iwang wani batur nafsu. Mentong nanyakeun saha sagala deuleu. Moal pati-pati aing wani ngajorag lamun anu kitu dodongesna teu ngalampahkeun goreng deuleu. Jeung salaki aing turun sia bonon bau hapeuk sia. Cek Neni geus teu bisa ngabendung deui nafsu. Alacat we unggah dituturkeun ku adina duaan. Na atuh celebet teh Iwang ditampiling satakerna. Aduh, kurang ajar sia koplok. Ceuk Iwang bari nungkupan pipi. Jilek Iwang malik kalawan awakna arek males nampiling. Ngan orok kaya Nenih leuwih kesit. Turan cingas para mitra gentak luncat ka kenca.
bareng jeung kitu suku anu katuhu ngajejek bobokong solonton Iwang nyolonton ka hareupeun adina Neni. Yuyu mimin cereklan tak kokodna ceklan Cek Neni ceg adina nyareklan leungeun Iwang samalah pada mariuskeun ka tukang. Atuh kusiwa Neni ngaluarkeun gunting tina jero kabaya. Puguh ibu unah ngalenyap ningali Neni ngaluarkeun gunting. Sok sieun Iwang korban di pahala ku Neni. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, jerit harita para wargi sadaya atuh ibu unah ngajerit. Atuh tatanggana harita ge para wargi langsung ngaronom. Ari Neni harita teh ngaguntingana buuk Iwang nepi ka totoromolan atuh krek-krek palabah mun-munana diguntingan para mitra. Keur kitu kalacat saurang lalaki unggah kalawan ngenyang leungeun Neni. Si horeng eta lalaki nu ngenyang leungeun ini teh Pak RT. Tos Neng tos sing sobar Neng sing sobar. Kunaon margina diributan kitu ieu teh cobi jelaskeun ka Bapak atuh. Ceuk Pak RT bari pageuh nyeklan leungeun Neni. Atuh Iwang diceklan deui ku saurang lalaki tatanggana. Teu hararese ku Neni dicaritakeun sabab musababna. Yen Iwang kapanggih dibobonceng ku salakina, samalah geus 2 kali sanggeus Neni ngajelaskeun duduk perkarana. Anu dilaluar babakuna mah kaum awewe meh bareng pada nyarita. Usir Pak RT usir lah tong sina aya di daerah ieu sabab ngotoran masyarakat jelas eta mah tukang ngaye ngagoda lalaki nu boga pamajikan. Usir Pak RT tuman lah. Oge ieu mah unah usir atuh manu sakitu mah tong sok dikukut wae. Lamun teu daek ngusirna ulah majar kumaha dibaledogan imahna tah mah unah ke geura. Jika masyarakat tidinya pang-pang nama kaum ibu di daerah eta. Atuh harita keneh kumaunah diusir sabab ngarasa sieun ku masyarakat. Ari katamah-tamah maunah ge loba anu laporan yen Iwang mineng babarengan jeung salakina Neni. Ku dasar kitu keur RT geus teu bisa kumaha deui. Da memang ka RT ge sok aya nu laporan akhirna Iwang turun ti imah maunah bari ngajingjing koper kulit dieusi ku pakean. Atuh sirah dititiung ku anu sabab buuk purucul barang ngaliwat ka saurang awewe tatangga maunah anu pernah salakina digoda ku Iwang. Anukna dikenyang atuh ger barudak sarurak bari seleuserian ningali sirah Iwang para mitra siga hulu manuk cangkurileung. Waktosna see.